akhir di lumur temani hese. Arek muli sayur ge meuniku jauh. Secara di kota mah tinggal pesan. Langsung datang dia turun ka imah. Ai itu bijaku naon ngalamun ada bentang ka. Mereka sieun kasurupan. Gusti, kumaha yang ngalitin suka setor. Hari itu boga beas, lok asin di mah. Kumaha ieu dah. Ija, kunaon menakawan anak bentang ka kitu. Pusing lah aing ngejem. Teu boga duit, 1000 acan. Teu gablek, segala teu gablek di dapur. Pusing aing. Mending ngacirikeun pisan atuh teu boga duit nate. Pan ngahaja aing mah. Abeh aya nu terketuk hatena mere duit ka aing. Sok lamun bi Ica dibere duit kurang 5 miliar. Sok ag dipake naon wae eta teh. Lamun bener 5 miliar, kurang anu 1 miliar rek dibelikeun imah, anu 1 miliar deui rek dibelikeun mobil, anu 1 miliar deui jeung pake jalan-jalan, anu 1 miliar deui kurang arek disedekahkeun diamalkeun. Kana yatim jeung ngabangun masjid. Heeh, eta teh ngaharap 4 miliar. 1 miliar deui dipake naon eta teh bi? Ya anu 1 miliar deui jeung ngajak maneh ke rumah sakit jiwa. Ih, eta bibi kebetulan.